maka ibadah anu ngalakonan ibadah puasa cetina kita sarua ieu jalma anu ngalakonan puasa kabagi kana 3 tingkatan. Hiji puasa umum, anu nomor kedua puasa khusus, anu nomor ketiga puasa khusus kumaha khusus. Puasa teh aya 3, aya puasa umum, puasa khusus, puasa khusus. Nah, bidadari ieu ngadu Allah mugi dijodohkeun jeung hamba Allah anu ngalakonan puasa umum, anu ngalakonan puasa khusus, anu ngalakonan puasa khusus. Namun cenah puasa umum, puasa umum cek dina kitab-kitab tasawuf nyebutkeun nyaeta ma fassolahul a'immatu min kutubil fikhi, eta puasa umum. Sesuatu anu dirinci ku para ulama ahli fikih dina kitab-kitab fikih. Jadi fikih mah ngatur kana puasa umum. Aya perkara anu teu kaatur dina puasa umum teu batal puasana mah ngan ruksak puasana. Contoh naon nempo make syahwat teu batal puasana. Ngan ruksak puasana. Atawa naon wajibah, atawa contoh naon namimah, atawa sumpah palsu. Itu sesuatu anu ngabatalkeun kana puasa khusus tetapi umumna mah teu batal. Bagaimana tuh tadi anu empat sholat dicontohkeun teh. Jalma anu sholatna ya ceuk pikir mah teu batal sholatna nganuhunkeun bab hate rusak ieu sholat sabab ditujukeunana lain ka Allah. Lamun puasa khusus mah salureun dina puasa umum. Insakul jawari 'anil ma'asi, ngajagana pirang-pirang awak dina kamaksiatan. Maksiat aya maksiat anu teu ngabatalkeun puasa. Contoh seperti nu tadi teh gibah. Ulah dumeh rasa ayeuna urang geus ngagibah, kagok tadi geus ngagibah. Ada nyenyum kopi urang mah kitu tah. Haram teh mana? Sabab gibah teu ngabatalkeun puasa secara umum. Lamun perkara anu teu batal secara umum, maka urang wajib nuwih-nuwihkeun eta puasa umum. Nya oge ruksak bahaya lamun ayeuna aya anu nyebutkeun gibah ngabatalkeun kana puasa, lamun urang geus ngagibah teh berarti bae nyenyum kopi. Jadi memang batal ngan batalna secara khusus teu secara umum. Bedakeun mana puasa umum, mana puasa umum. Aya puasa khusus dina tahun keseluruhan. Jadi ngajagana awak dina kamaksiatan lain dina Ramadan wae. Luar Ramadan kajaga tuluy ieu awak geus ngalakonan Ramadan. Nah, itu puasa khusus. Wih deui kana hadis anu tadi. Jadi saur Nabi sallallahu alaihi wasallam bidadari ngadua ka Allah dina tanggal 1 bulan Ramadan. Doana Allahumma ij'al min ibadika azwaja. Ya Allah, mugi Allah maparin ka abdi jodoh ti hamba-hamba Anjeun anu ngalakonan ibadah puasa anu tilu tadi. Anu saterasna ieu paling penting ya. Man sing saha jalma hadaro anu hadir itu si jalma majlisal ilmi kana majelis ilmu fi Ramadan dina bulan Ramadan. Sing saha jalma saur Nabi anu ngahadiran pangajian dina bulan Ramadan. Mata ngaji teh ulah heureun. Sakali hadir di majelis taklim, maka Allah ngagolongkeunana sataun urang ibadah camplek. Jadinya mata pangaosan, setiap pangaosan di mana wae sama pangaosan kitab naon wae temah diajina asalkeun ngaji dina bulan Ramadan sakali hadir sarua jeung sataun camplem urang ibadah tanpa sare ibadahna teh tanpa ayeuna ngobrol, tanpa ayeuna ulir, tanpa kapotong kacai, tanpa kapotong palanya, pokokna mah sataun camplem ibadah. So ayeuna hayang bisa moal urang tombol ayeuna hayang camplem sataun ibadah. Sapoe ibadah urang hayang camplem moal bisa bakal kapotong hayang kacaina, bakal kapotong hayang kawarungna, bakal kapotong hayang naon nulutahan. Iya bila mana
jalma anu ibadah satahun campur. Tahun tuh waktu Iya hadis anu katampi di Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa yakunu ma tahtal arsy. Jeung saur Nabi sallallahu alaihi wasallam jalma anu nyiar ilmu hadir di majelis taklim dina bulan Ramadan yakunu ma tahta arsy. Aya marengan kaula dina sahanapeun aras. Jadi status nangkel tunjungan sahabat Nabi dina sahanapeun aras. Mulyana jalma anu neangan ilmu bulan Ramadan. Anu saterusna wa man dawama jeung sing saha jalma anu dawam alal jamaati atas berjamaah di Ramadan dina bulan Ramadan. Berjamaah salat tadi dijaga dina bulan Ramadan. A'tahu maparin Allahu ka itu jalma sa Allah taala bi kulli rakaatin ku setiap rakaat bi kulli rakaatin ku setiap rakaat madinatan kana hiji kota. Lamun bulan berjamaah dina bulan Ramadan maka Allah maparin ganjaran tina tiap sarakaat Madinah hiji kota anu kota eta tamliu min ni'amillahi ta'ala kota eta teh dipinuhi ku pirang-pirang nikmat Allah naon maksudna kota di surga. Lamun urang berjamaah salat dina bulan Ramadan sarakaat dipaparin ku Allah ganjaran nikmat jaga nyaeta nikmat sakotaeun di surga. Anu saterusna waman jeung sing saha jalma baro anu berbakti itu si jalma waman jeung sing saha jalma baro anu berbakti itu si jalma walidayhi ka inung kakolotna itu si jalma fi Ramadhan dina bulan Ramadan yanalu mencapai itu jalma nazarallahi kana pandangan Allah taala birrahmati ku rahmat.